Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Paken nami abdi Rangga Damar Bertram kelas 8A. Dinten ayeuna kuring bade ngabejaan ngenaan virus corona atau COVID-19. Dina awal tahun 2020, dunia khususnya di Indonesia digemparkan ku virus corona anu ujug-ujug nembongan. Virus ieu sering disebut oge virus corona atau COVID-19. Si sababaraha sumber virus ieu awalna muncul di kota Wuhan, Cina. Di Indonesia aya vaksin anu bisa ngalawan virus eta. Ngaran vaksinna nyaeta vaksin Sinovac. Sababagian masyarakat atos divaksin di puskesmas anu caket ti imahna. Efek ti virus corona nyaeta sesak nafas, batuk, meriang, sareng nyeri ti koro. Di Indonesia kasus virus corona atos ngamakan korban sebanyak 1.482.000 jalmi. Oleh sebab eta perlu tindakan ti masyarakat pikeun nyegah virus corona. Ieu kalebet 3M. Nyaeta nganggo masker, ngajaga jarak, sareng ngumbah leungeun nganggo sabun dina cai anu ngalir. Ieu mangrupikeun wartos anu tiasa simkuring sampaikeun. Hampunten bilih aya kalebatan abdi Rangga Damar Bertram ngalaporkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.